Bismillahirrahmanirrahim. Jujur teh, Masya Allah. Geus eta mah jauh teuing politik, ekonomi, itu di kalangan ustad jeung kiai anu jujur teh hese aya namangan hese, suami istri ge hese, luar biasa. Salaki nenden duit di mana bae kanyahoan. Lumantak hebat predikatna, kalau kita punya istri harus yang bisa cari uang. Hebat eta. Jadi enak sama kita, ternyata horenganan hebat. Pak majikan teh bisa cari uang suami. Diteden di mana bae kanyahoan. Tah ieu Gusti Allah. Barang disedek-sedek ka pamajikan atuh salakina ieu teh jujur. Sarua bae hese kana mere duit. Ya kami ge cenah lamun dibere duit na babari mah moal kudu maling. Lantaran salakina hese jasa dipenta sakali teh mere dua kali teh mere. Ya otomatis dibobol. Saruana berarti kan. Di mana ya kejujuran teh di mana? Mantak naon atuh nembrak-nembrakeun teh Neng, ya si dagang teh menang sakieu. Ieu ditenden bae di dieu nya, aya kebutuhan urang pancekolot ge dunya mah tatalang raga nya Neng nya. Geus ieu mah urang di dieu bae, urang simpen tiis kan kana hate. Atuh ieu mah lain ban. Jadi dibikeun ka pamajikanna, meunang mah 1 juta dibikeun ngan 200. Pan pamajikan ge ngitung nya ada ge boga kalkulator kan. Tuh, aju dibere ku salakina, sekan saanu. Aju kok minta deui bae kan salaki ge ngitung. Kamari kan dibere 1 juta, kamari dibere 1 juta. Kamari kok ieu geus minta deui bae? Ye, ieu mah penjahat ieu mah. Tuh bener kan. Teangan sodikin di imah tangga. Sodikin teangan di imah tangga sodikin. Tuh, sia dititawa kunu masodikin. Sing aya anjeun bareng jeung sodikin. Lain si sodikin ngarana. Balaya tah mah di imah sodikin mah. Pugu si eta pangacona malah mah. Sodikin hese. Urang tertarik hayang bareng jeung sodikin neangan sodikin. Nu mana? Masya Allah kan. Kos kumaha kiai anu sodikin teh ye, kos Tuan Syabdul Qadir Al-Jailani contohi baheula inget kadinya bae mah. Ketika manehanana berangkat ti negara Jailan ka Baghdad, dipilukeun ka kopilah dagang indungna. Nenden duit dina kantong belah jerona handapeun kelek di dinya teh 80 dirham dijahit di dinya hiji letek ulah bohongnya anjeunnya ka anakna ndeu kumaha ge kade amanat mah geus ulah ngabohong titik sakitu salamet maneh jeung bakal jadi Prophecy of Channel Dakwah. Berangkat kejadian di jalan Garong dak digeg ditanya ceng gimana sih jalan mau naon maneh mau duitnya nah kepercayain sebagai sia mau duit tanya deh ku saurang ceng siat di mana sih jalan sangaran sia Abdul Qadir mau duit sia nya aya ye cenah di dieu ye usah bebejak itu heran aing percayain sia semua duit berapa sia mau duit 80 dinar cenah dah su gede sia 80 dinar katilu kali ditanya ngaku keneh bae cek eta Garong teh teu kaharti aing mah nya jelema ngaku ditanya ku Garong coba deuleu dibelekeun belah mana pana di dia nang Makula teu ngabohong nang Makula cek keneh teh ieu naon ieu maksudna di dia ieu teh jang bekal naon bekal masantren deuk ka mana sia masantren ka Baghdad cek keneh teh teh ieu dibekelan ku umat asa di besaya ngelos cek Garong kieu amat sih heran eta keur cari tahu ngomong urang we bae ka arti pan sia mun dikerenkeun teu ngarti sia mah jadi ngomong bahasa urang akhirnya laporan ke kepalana bos aya budak ditanya ngerembel bae ngerembel kumaha teu aya dingjing haling
nya nama teh anu sumput-sumput ieu kabeh mah ditanya teh pan nyara rumput kabeh ieu mah henteu jujur jasa cek bohongan coba panggil ka dia panggil ka bosna ya, biasa tenang we kada mah tenang saya siangaran Abdul Qadir mana jalan bener sih mau duit awak mana duitnya kaya berdit 80 dinar itu menang saya tanda-tandanya emak siapa kunaon yang bisa ngaku baik kos kieu cak emak ge ulah ngabohong cak raja cak bos dah goblok budak leutik teu ngabohong aing ngabohong bae terus kana sehatan kan ya bener ieu budak cek cenah ku nurut-nuruteun ka indung komo ka Allah ieu budak ieu aing mah ieu ngabohong bae ieu umur geus sakieu geus wisan ngabohong keneh bae dagang ngabohong keneh bae sadala ngabohong keneh bae tungtung nama lain kasus itu kasih ieu pan ieu ngomong bubat babet ieu ngomong ya ya Allah ya Rabb nah ieu akibat sia ku bisa kasih diamanatan ku umat teu meunang ngabohong tah pangkat sodikin budak keneh harita teh geus bisa nyana naklukkeun garong saloba 12 garong langsung cek garong teh aing geus milu bae masantren yang aneh Abdul Qadir ye ulah atuh kena masing-masing bae sih teh aing milu bae jeung mana ka mana deuk masantren aing milu ya teu ayo bae masantren ieu babari cek teu kudu make uang miftah santren tuh pan yayasan kasinggung we tungtung nama ayo atuh berangkat kabeh Masya Allah budak lantaran nurut ka indung hakikat nama ti Allah teu ngabohong geus jadi pangkat sodikin geus bisa dakwah ngadakwahan garong keledegan dari adi wali kabeh nu 12 je bener mantak zaman Kangjeng Nabi ya Rasulullah Muhammad Baduy datang naon kula irsek ngadenge perkembangan Islam nu disiarkan ku anjeun didakwahkeun ku anjeun tapi karesep kula itu bisa ditinggalkan andai kata karesep kula ieu dimenangkeun kula deuk asup Islam naon karesep eje ngombe sajeng apa itu ngombe sajeng minum arak abdi meresep jasa dua nomor kaduana zina tilu nomor katiluna judi eta mah geus ka hobi abdi tah lamun teh mah eta nu tilu dimenangkeun di Islam abdi rek asup Islam atuh masalah cek Kanjeng Nabi ayo geus asup Islam asup Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah amanat naon hiji bae nu tilu mah sabodo cek Kanjeng Nabi tapi latakid ulah bohong sakitu bae guys oke tenang geus gitu langsung jan aing Islam cek cenah ku Kanjeng ge meunang arak meunang zina meunang judi meunang sapira ulah bohong ya tenang cek gitu begitu nya ku babaturanna ditanggap aju dibere minuman nah ulang lamun aing minum aju ditanya ku Kanjeng Nabi sedengkeun ieu kan haram aing mun ditanya sing nginumnya sedengkeun Muhammad mah nyahoan bae kara aing ngabohong sedengkeun ulah ngabohong mong jagana mong aing moal nginum aing mah mun bisi kanyahoan ku Muhammad aing ngabohong sedengkeun amanatna latak dicekkeun ulah ngabohong datang ka hiji tempat deui weuh masyaallah perek ya Allah ublag zaman ayeuna mah naon ngaranna siapa capetang jasa giliran kos gitu bae capetang Masya Allah karim nah begitu disadiakeun ya meunang ieu cek Muhammad kieu cenah tapi ke aing lamun ditanya jiji aing lamun terang-terangan atuh pan di agama teh meunang aing lamun ngalaksanakeun haju ngabohong pancak Kanjeng Nabi gitu teu meunang ngabohong dan selanjutnya sampai judi ge kitu keneh akhirna dengan kearifan Kanjeng memberikan instruksi la takdzib ulah bohong
jadi kabeh beres. Bohong teh bibit daripada seluruh permaksiatan. Lamun jelema geus teu bisa geus ditinggalkeun ka bohong, salamet ka jeung hukuman. Bohong ieu bahaya bohong. Teangan babaturan urang nu tilo ka bohong, teangan. Nu tilo ka bohong nu mana coba hayang nyaho. Hei. Bapak ngebohong ke anak ngebohong ke bapak. Masya Allah bos, karelasi na ngebohong gitu kene relasi ke bos na ngebohong, anak buah ke bos na ke anak buah na, pejabat ke anak buah na, anak buah ke luruhur na kabeh nu teu ngabohong. Anak buah ke raja na ngebohong, raja na ke anak buah ngebohong. Ieu mah perkumpulan perbohongan kuari di mana? Di mana kuari anu teu ngabohong itu hayu coba. APBD anu asup kemudian dibahas diumumkeun eta teh sabaraha anu nyesana geus ngabohong keneh bae. Memeh diketok palu APBD teh kapan suntikan aya guntingan aya sundatan. Eta geus ngabohong keneh bae, tanggung jawab tah ge bakalan di akhirat. Sabodo teh urusannya na kula mah keur ngaji mah. Ngan jelas kos kitu. Nyanyahoanan cenah kiai. Aing nyaho goblok. Ajar nyanyahoanan. Sia ku aing dibedil sia. Emang aing teh nyaho. Tanggung jawab. Hayu sia. Je parang sana. Ieu mah keur carita bohong. Proyek dan lain sebagainya geus teu kudu dicaritakeun sia leuwih capek tempatan aing ngeunang di sia bohong. Mana batur urang nu teu ngabohong? Hayu mana batur urang teu ngabohong? Termasuk yayasan eta ngabohong, bejana deuk ngaluhurkeun agama lain, deuk neangan duit asli nam kuari jana bisa ngahelak engke di alam mahsyar sia deuleukeun timbanganana. Lain deuk kaluhurkeun agama duit nu matak dipasinikeun eureun eueuh si ieu dipasinikeun sebab eta mah proyek pondok pesantren yayasan teh ieu ribut duit masalahna lamun lillahi taala malebutkeun ya pimpinanana direkturna pae bapana pae anakna ribut perebut yayasan. Pasantren nanti lo kayak nu diributkan lo saya bisa ngaji mah pagahan ku sia lo ayo aing ngaji ka sia bisa mah lo pasantren makan kos gitu ayo coba sia bocah teh bisa itu bisa minggir atuh sia bukan pasantren begitu yayasan malain eta mah sebuah perusahaan pasantren teh naon teh aing direkturna pokona mah geus diatur ku aing manajemenna berarti kan aing pasantren kan ngaku sia ayo ambil pembohong kan berat aing mah lain deuk ngagorengkeun yayasan sadar bahwa eta teh kos kitu beh sadar oh ya minimal 73 nya istighfar sapoe lain sodikin deh kos kitu teh ye cenah kiai pugu di lembur kurang mah bogan haji sodikin tampiling habak haji sodikin kos kitu haji ku jadi tampiling aing bede geus kalau on siapa yang keur ngaji datang nampilingan haji sodikin buku tekaru dah iya wa kunu masa di lalagaan dia tapi kurang direnung jaheunya hese saayat pendek ayatna tapi hese kurang dilaksanakeun sing aya anjeun kabeh na sodikin baheula sodikin teh Kangjeng Nabi ngeunaheun baheula sodikin teh sahabat anu opat jelas di tafsirna baheula sodikin teh loba sahabat nu saya baheula sodikin teh tabiin ambalayah baheula sodikin teh wali alu wari sodikin mah anu dititah wa kunu ma'as sodikin teh urang teh hayang nalikeun diri jeung para sodikin dititah nalikeun diri dititah melibatkan diri jeung para sodikin anu mana ayo coba wa kunu ma'as sodikin ya Allah ya Rabbi tuh tadi kan jelema arif Kangjeng Nabi cukup la takrib berarti kan ulah bohong
Tuan Syekh Abdul Qadir ieu contoh nu geus real bae nu geus biasa ieu mah nu geus biasa. Tuan Syekh Abdul Qadir henteu ngabohong geus bisa dakwah budak keneh. Masyaallah kare. Kuari diceramahan ku kiai gak bual-bual terus bae. Ulah teu nurut atuh kiai lagi pembohong. Ulah sok kasinggung sia. Ieu mah batur heulanan, geus ge termasuk pembohong. Urang kabehan ieu maksudna ya Allah ya Rabbi SST. Sedikit nu mantak teu berhasil ge dakwah di dunia lantaran urangna gede bohong gede bul ge lamun teu ngabohong atuh insyaallah Islam ya'lu wala yu'laleh lamun teu ngabohong al Islamu ya'lu wala yu'laleh asal ulah ngabohong bari mah Islam ngabohong jadi ulah disalahkan hadis Kangjeng Nabi itu cenah hadis Kangjeng Nabi cenah al Islamu ya'lu wala yu'laleh kok cenah ieu malem pembae siana tukang ngabohong goblok ngalahkeun ka Kangjeng Nabi awas ya kun dirantes sia. Ayat aja lama ngomong sana Islam ya lu ala yul ala kan komentar kula sok maca tah. Yang beli jengkol di pasar tah ya koran dibaca ku kula urut jengkol. Ngahina ieu ka ucapan Kangjeng Nabi. Atuh siapa siana nu ngabohong ongkos dina Al-Qur'an. Salat eta tanha anil fahsya'i wal munkar. Ngajagaan fahsya jeung munkar salat eta. Tapi ternyata salat mah salat tapi fahsya jeung munkar mah ambale atuh siana korupsi bae goblok. Ulah nyalahkeun Al-Qur'an, nyalahkeun siana. Jadi lu bener mah sholat, nah cara kiai-kiai nu bener, cara solihin, cara wali, atuh tasanil pasai wal munkar. Atuh ieu mah, ye, tuh, ya, wa kudu ma'as shodiqin. Mana shodiqin? Mana nu bener? Niat, ucap, pagawe. Ya, kiai diundang magahan ngaji ku raja. Magahan anakna nulis biasa bae dongeng kiai unggal isuk magahan anak raja dihasudan ku kiai deui piring atuh pasentrokna jeung piring deui kiai sial sia teh kiai kepake ku raja tungtungna mah kadeuleu bae bangunanana segala rupana aing henteu. Padahal aja pinteran aing, tapi kan urusan lain kos gitu. Urusan kapake jeung teu kapake mah. Nah, gua harus sia. Gua aing sia. Awas. Deh, kajen ku kumaha. Dihasudan. Ku kiai nu teu kapake teh raja. Ulah sok macem-macem da ka kiai eta mah. Ai di dieu mah di kerajaan ngomongna bagus, di luar mah ngagorengkeun. Ah masa sih? Ya, itu kan lagi pentingnya. Jadi istana baik tuh dihandap mengisnyara nahul. Cek raja teh masa sih jelema sok ngomongkeun anak bisa ngaji kan kiai anu ngadidik beneran ikhlas anak jelema muridna bakal palinter. Kiai mah asal ikhlas, mungkin sok harayang jadi ibadah eta tanda bahwa kiai teh ikhlas. Lamun kiai teh ikhlas engke gadituna teu hayang ibadah tah cirina teh kan kudu anak alhamdulillah da rek ibadah pula ge aing berhenti babari ngomong kos kitu mah hayang nyaho isuk gara kiai eta tuan raja isuk kumaha deleukeun tuh isuk panggil ku tuan raja coba ayo bener bae isuk teh isuk da begitu deuk datang ka imah raja deuk ngaji ngagahan anak panggil heula da ku babaturan kade kuna dek magahan sakit ini lah kan di dahar di dahar mah kan di dahar geus imat bersyukur kula ieu babaturan jeung ente urang dahar heula di aya tuh demi friend waduh pohara ya ayo lagi demi teman bae dahar daharna kan diberena jengkol peuteui bawang beureung bawang putih nu bau-bau bae gitu ye atuh akhirna ya dah kan rada kaambet eta ge jadadar seperti hayangan demi babaturan we demi friend akhirna beres ka istana datang ke istana dipanggil ku raja tat gede lantaran nyana tas dahar di babaturan nah emang ngahaja aya otomatis dahar kan kieu bae tuan raja besi kaambet mana kamu ditanyaan mah ge bener oh ge berarti budak ka aing ngahareupna kos kitu. Wah, terberes sih Ustaz di kajian kuku. Yes. Langsung terberes surat. Suratna dia. Surat ini
kalau sudah keterima oleh Algojo di satu tempat maka harap Ustadz ini harus dipenggal lehernya. Surat akan kos gitu. Tad, beres makan ngaji nak, beres. Ya, bikin dianukan ayatah kecamatannya. Ya, bikin surat. Insyaallah. Yang nama itu tenang we, pasti hadiah cek deui. Kapan kita kudu hasud tadi. Tad, saya geus balik. Geus. Di amanat tahun itu raja surat itu. Jangan aing bae cek surat tuh. Pasti hadiah. Atuh ulah aing nu ka amanat henteu aing bae. Aing bukan nangis tanggung jawab soal surat siap makan tuh wow ke kecamatan eta mah aing makan wow jasa geus teh urusan aing we geus atuh ke siapa eta geus lah langsung bae ka ditu dibikeun nya geus seheotan we hadiah ya hadiah mantep bae masyaallah dibikeun nya nana istirahat didinya ada geus kieu dadaguan keluar duit pasti gede sakira teh bari dibajak ku Algojo teh masuk kenceng amat sesuai dengan keputusan raja siapa yang membawa surat ini dan telah diterima oleh saya sebagai Algojo maka tidak bisa dihelak lagi dan diemit lagi mitan dirinya ini harus dipenggal batang lehernya karena melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh raja. Lain hadiah, lain itu penggalan. Hampura ieu mah nu babaturan teu bisa. Ieu mah nu babaturan ngan kukulat tadi dipangdata teu bisa. Maneh nu bawa maneh nu kudu dipenggal. Waduh, budak. Asup lah kos kitu. Langsung dikerek. Kerek penggal, seser. Jadi tadi seser, kemudian si etat kulitna kita diasupan tapas, bawa ke istana. Seser, kabeh, sian, dagingnya piceun, bawa ke istana. Begitu datang ke istana, raja dele, pan si ieu? Lah, kok begitu teh ieu? Si itu mah kiai anu bener teh tadi anu bener tuh biasanya magahan ngaji deh lipnya berabeja berbaaba ya betul. Raja heran raja ya si anu dibere surat si hirup dia aing mana kabunuh dia kabunuh sia emang kumaha gitu tuan raja dongeng didongengkeun seperti tadi sodikin maka jeung kumaha ge ku Allah ditangtayun jelema du bener niatna ucap jeung pagawean gua jeung teh dek dibunuh moal bisa si itu hasud padahal mah kakarak ge anu sakitu doang tetep bae si eta bae nu kena mamalah tah ieu urang teh kuari dititah wa kunu ma'as sodikin barengan kumaha sodikin mana sodikinna gua cenah kiai anu puguh duit aing ge katilep punyana insyaallah ente cenah kiai anu lah kiai minta tulung ka aing nya anak mobilna teu anggeus kreditanana mana sodikina gua nah ieu teh dititah ku Gusti Allah ulah tinggalin berjuang baheula teh jeung Kangjeng Nabi khususna kabladieuna mah setiap perjuangan ulah tinggalin libatkeun cangredkeun diri urang jeung cangredkeun talikeun diri urang ma'as shodiqin ittaqullah sing sieun ka Allah dengan cara ninggalkeun berbagai permaksiatan usahakeun ku urang maksiat teh tinggalkeun berarti kan urang kudunya hobag-bagan syariatna hiji nomor kaduana cangredkeun talikeun diri urang jeung para shodiqin sebab etalah anu bakal ngalempengkeun jalan urang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala ulah salah deuleu kumaha hate saha ieu teh anu bisa ngalempengkeun ngajak jalan lurus ka Gusti Allah tuh ditaros deui sawareh ulama teh shodiqin di akhir zaman teh anu mana shodiqin teh anu cek ucapan Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi innalillahi ibadan sanyana Gusti Allah teh ngabogaan hamba anu yagbituhumullahu yaumal qiyamah
dipakai kabita jaga di poe kiamat teh resep amat eta teh resep amat padahal mah waktu di dunia nama cumplang campling saha eta teh jelema anu bener-bener cinta ka Allah min goiri malin min goiri amwalin wala nasabin lain harta jeung lain turunan hiji bae cinta Allah jelema anu kadeleuna sangat sederhana cumplang campling tetapi jadi penegar dunia anu manehanana hiji di jero hatena ngan Allah hungkul teu aya hartaan teu aya turunan teu aya kaagungan teu aya nanon hiji be Allah ta eta teh sodiki teangan jelema anu bener-bener komo bagahan ngaji lillah komo atuh jelema bisa ngaji lillah nu eueuh we unsur-unsur duniawi dah lamun geus kapagi ku urang kos kitu tuturkeun eta sodikit kunu mas sodikit ku ari hese urang babarengan jeung kiai seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan haju bae ulah kana ndek rencana ieu saurana naon nyeun ndek nyeun yayasan hareudang teh di barenganan hareudang selain sodikin teh mah aya deui henteu nyeun yayasan mah alhamdulillah cenah kiai alhamdulillah dibere ieu maji dibere jalan lembar ku Allah aju hayang ganti mobil doang ieu leutik teuing ieu R3 hayang R8 hareudang anu dibarengan teh hareudang ya Allah ya Rabbi nuduhkeun can ka arah Allah tetapi pepentahanan geus loba ya Allah ya Rabbi sodikin teh hese tara pun tah penta tara ieu itu dibere batu mangga henteu bae henteu jadi kebenduan nu penting ieu urang bareng ngluhurkeun agama Allah sabisa-bisa urang sakitu tawakunu ma'asodiqin yirut urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek dibere sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuti udang ti beurang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui dijamin moal bae geus nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si mbak bloon teh mah aki-aki teh nyaho ka kuburan teh mah si aki-aki nurug cupu teh mah budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu nama sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon tah aki-aki atuh mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong tah aki-aki ya Allah make SMS-an keneh aduh aing garetek gadegena ge aya aki-aki SMS getek ya. Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus an datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat
bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa. Duh, cenah kiai. Asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blon tah nu kos kitu tah blon. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeran maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun. Cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura. Sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon beureuh. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal dihampura dek maling di bae eta blon teh jelema inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus teu heula urang mah boga pangeran teh maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun kurbah heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji, abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Saya tobat cak Gusti Allah ari pa abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari geus tobat ka aing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah astagfirullahaladzim Gusti nyahoun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang
urang boga salah kaki jahit main hampura dihampura kau ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae hampura deui kudu hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas sia geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana eta tas maja aduh barang nyeun salah deui ka 3 kali gas endet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah pohara gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya endet sia eueuh hampura urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai 2 mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet. Dak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal lo pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, nges 14 anak. Eleh, kotok ngileung-leung. Tuh masalah sih. Keterusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macem-macem Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leglegan ku sia obat teh modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira
Urang berobat ke dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari di motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu tadi ge sasalaman jeung pura iya aya ya Allah lalakon harta sing hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh ya Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cak Leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin ulah naik yang siapa Ali Sadikin wawasanna luas benar tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pak Muhdi sugih Pak Muhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana bener nya salaman tadi ge sasalaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari je nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat
luar biasa hartaku jadi korup. Wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat mana hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeunah anak mah bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuhnya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fawqa ibadi lenser suarto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugiannya 590 triliun dolar ji ulah dikira macam-macam kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngelawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fawqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fawqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gadoa ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari buang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah aya sahabat ngaranna Ibnu Razin sumping ka Kangjeng Rasulullah ya Rasulullah naon Ibnu Razin Tuhan ngomong-ngomong jelema nu geus paeh dikubur haju engke kiamat sanggeus kiamat jelema dihudangkeun deui sanggeus dihudangkeun deui aju digiring ka masak abdi mandek nanyakeun teh kumaha Gusti cara ngahudangkeunana jeung nyieun jelema nu geus paeh seuri bae Kangjeng
eta onam nu dikubur maka harti ya Rasulullah eta anu kamari teh eta modelku kapal brus bae ka laut kabeh pan eta teh jauh huluna di mana tulangna di mana dagingna di mana eta kan dihudangkeun deui anu dicaplok ku buaya anu dilegleg ku maung anu dicacag-cacag jelema teh waktu perang anu dicacag-cacag di begal dipiceun ieu suku nu sabelah ka anu suku nu sabelah ka anu ceulina di mana naonna di mana tah abdi mah ndek nanya teh ka Kangjeng teh katuan teh ieu teh kumaha cara ngahudangkeunana Gusti Allah nya hese eta mah kos kitu mah cak Gusti Allah nungguan Gusti Allah turun ayat jol malaikat Jibril macakeun hei Ibnu Razin ulan pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiring asa teu ka harti cek maneh pernah henteu neuleuh hiji daerah anu tandus pernah diliwatan ku maneh pernah aju maneh sababaraha bulan sababaraha taun deui lewat ka dinya pernah kumaha berubah tante berubah Gusti Rasul ai baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge aju menang saketean tahun setahun 2 tahun kula liwat subur loba tatangkalan caicur tuh maha kawasa Allah iyalah gambaran di akhirat cek Gusti Allah Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah yakni hujan ku Gusti Allah angin titah nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing cak Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah di dinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libaladim mayyitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara di tatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teh Gusti Allah sangat kawasa cak Ibnu Razin mantak cek Gusti Allah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sanggeusna diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak ka handap dedeleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beuteung maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 peuting Allah teh nurunkeun hujan heula breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya pansakal barelah kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah dihujanan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya lah bakal barelah sanggeusna barelah arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana tidinya langsung malaletek sakumaha kos toge culcal anu tatadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sabelahna di magrib ku Gusti Allah maha kawasa sanggeusna diturunan hujan teh dihijikeun deui ka dinya blek nah hiji deui
atuh tadinya dibelem cara Buddha cara Hindu geus ajur dirinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plek cal eueuh nu katinggaleun kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh di beuteng buaya nu paeh di beuteng maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji brek ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tatadina setelah diturunkeun ku jararadi bahkan buahan ieu mah komo tatadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup deui leuwih gampang tibatan hujan turun ka taneuh anu tandus eueuh nanaonan ku jadi kadzalika nukhrijul mauta gitulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararaeh barang culcel hararudang kabeh wabeh ngagro kumaha ngagrona mambasana mimar kodina woi sanu ngahudangkeun urang ti kuburan sahanya nadahum Gusti Allah nyeluk olu kabehan ngadarengekeun sanggeusna ngomong mambasana mimbar qadina ai prakaya suara hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kurang surat Yasin dibabaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca bae ku urang orenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membasana mimar kodina saha nu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke teu puguh di mana-manana urang ngadenge hadza ilah hararudang ieu hadza ilah hararudang ieu ieulah nu dijanjikeun ku pangeran ma wa'adar rahman yo wa sadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar ieu kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun Gusti tinggal si Ahok culak cileuk si Ahok, Bill Clinton, George Bush bangsa culak cileuk wadinya kafir si Tegwan culak cileuk kabeh si siang-siang malingseng kabeh culak cileuk urang mana am Gusti sumuhun abdi iman ka Gusti sok dibaca ayat ieu teh ku abdi iraha aing ngariung tapi abdi sok marah mun haju teu menang berkat nah ieu dipraktekkeun hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah lu teu mondok mah moal nyaho cak aing moal ja aing ge nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deh asal ngadenge boja heueuh poho ieulah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyaan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kaharti kan terus yang dekarti di mana nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab
Subhanul yaum, hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda, gantungkan cita-citamu ke atas langit. Eta Bung Karno. Rijalul yaum, Subhanul yaum, Rijalul God. Nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin. Eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke. Tuh, eta tah Subhanul yaum, Rijalul God. Peribahasa lu di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia sia mah geus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek-cek jadi hulu sia jadi gede oh jaheuh nya salah sia lain kitu sia mah ke eta na bae nu inget ya bapak sia teh henteu janggung jadi sia sacek-cek sapeting kuari jadi segede sia ditimbang teh bode 70 kilo baheula na saeutik ban eta lah sedikit lama-lama jadi sia lain kitu salah tah mah sia mah nu ingetan nu salah bae kan cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok nah eta peribahasa samudaya aya deui peribahasa Sunda mambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak. Waduh. Pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajenting di puasaan 7 mulu dia moal menang sia kating kumaha. Ulah. Lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan. Sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modar sia kokosodan. Eta pacikrak ngalawan merak. Masyaallah kemenuk merak teh aku kuncungan. Emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah. Cek urang Banten mah, sia mah dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain. Merak mah tiba heula kayak kuncungan. Asli berarti kuncungna. Siapa pacikrak ulah dilawan. Waduh budak kadu ketemu kadu. Jeuh. Eta pan eta kadu ketemu kadu. Eta segala sarua. Beuh budak pariuk manggih kakebas. Loba tah di Sunda mah budak ulah-ulahna naon sireum ge budak aya katincak-tincak teh mangegel eta peribahasa ulah kieu di mana sireum katincak ngegel beuh paeh sia mah teh nyaho peribahasa wal masallah tu gayar no masyaallah na ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maot taneuh geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kalaluar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi di tamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabara taun mah haju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayembeng haju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa man amrana ba'suhum dihudangkeun deui ihyan dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kakawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tatadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun kajadian nu tatadina sama sakali sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusia jelema nu geus parareh dihudangkeun leutik ka makos kitu mah masyaallah
kekawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam bapa mak Kangjeng Nabi Isa mah aya mah bapak aya di lembur bojong mah aya emak bapak sarua teh kok Kangjeng Nabi Isa cerik datang ka imah kunaon neng cerik ieu beuteung cenah geus 5 bulan atureun mah biasa awewe mah lain kitu ceknya na bapana emang kemana paeh teh naon teu tanggung jawab bojong tah kos kitu urusan berabe tah mah nu jelas aya tapi pelakuna. Nah iyalah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang engke bakal seperti kitu Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun harapan aranjeun kabeh teh supaya arelingun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim lain dakwah di masjid lain dakwah di kalangan mukminin mukminat tamah dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah cara sesiri sikti dakwah teh di gereja lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama atuh sanggeusda pasturna nanya 1, 2, 3 dan selanjutnya pastur tungkul sanggeusda pastur tungkul kemudian ditaranya kapan ku jamaah kunaon ieu pastur tungkul nyana teu daek ngajawab sehingga didesak ku masyarakat nu aya di gereja sanggeusda didesak cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya biarin coba pengen tahu ketika ditanya apa itu kunci surga wa ma huwa miftahul jannah ditanya ku Syekh Aziz begitu ditanya miftahul jannah timimiti Zabur datang ke Injil Taurat Injil Quran miftahul jannah la ilaha illallah mantap lu urang ge osok miftahul jannah la ilaha illallah ondo tama salat henteu tama bang tama ki pudoli tama kos kitu mah ya Allah ya Rabbi nyanya miftahul jannah la ilaha illallah coba gali ta la ilaha illallah iya mah pakai nong nang ning nong miftahul jannah hasil miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeuli apaan sa belon teh tah mah kunci sorga udah sok ningong-ningong kabeuli kunci mobil gua nah eta pastur langsung ngucapkeun mulai dari Zabur pasturna pernah baca Zabur, pastur pernah baca Taurat, pastur pernah baca Injil, pastur pernah baca Quran. Dari seluruh kitab samawi miftahul jannah la ilaha illallah. Maka dengan demikian terserah kepada Anda sekalian yang ada di gereja, saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kunaon atuh lain bendu sagereja asup Islam kabeh. Hidayah lain lalagan eta Syekh Aziz nu di urang teh lain lalagan lain jelema leutik asup Islam kabeh Syekh Aziz kaget engke kumaha lamun dipertanyakeun menta kala luar kabeh geus jadi muslim muslimah terus jana diondang asup Islam nya mun lain pangkat wali ieu meukeun cerita somprana moal bisa tah kabelah dieuna cak nyana tetap Anda silakan masuk Islam tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai ketika keluar salib tetap dipakai di Amerika keluar tetap dipakai kajero dibuka sholat iyalah berjuang Syekh Aziz lain letik-letik jelema nah iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum dakwahkeun coba di gereja dakwahkeun coba di kuil dakwahkeun coba di kelenteng dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani ieu karak dakwahnyaan ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi ulah pudoli mah ulah kapud geus maningan ka Cisupa bae ka Cikopa ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah geus geus khawatir jangan lamun dibawa ke kelenteng khawatir kebalik lain mau berkat naon hinyoh deui
Aduh, Masya Allah. Jadi geus kudu kelas. Nu mantap ketika Gus Dur baheula masuk gereja, wow, dikapir-kapir ku kabehan. Cekula kok kitu amat sih teh jauheun sejarah para aulia Allah baheula. Gus Dur mah dakwah teh di gereja, Gus Dur masuk kelenteng, Gus Dur masuk. Ih, atuh geus teu roba-roba, cai laut dikamamadakeun ge asin bae. Campurkeun jeung cai darat, moal ngahiji, cai laut bae. Emas tetep bae emas. Emang robah atuh henteu sakali mas tono. Iya, tetap lamun geus teu robah kitu silakeun. Namun baheula Gus Dur, wow dikapirkeun dianukeun tenang bae. Nyanana bendo atuh henteu, sebab lah nyana geus nyahun ka Allah. Cuman sia disengerikeun ku Gus Dur geus nyahun ka Allah, ngan aing dek nuduh-nuduh sia. Buktina nu zarah sapoe teu kurang ti 10.000 sanunita. Dina kitab Maimuniyah dijelaskan tanda seorang diangkat jadi solihin atau jadi wali setelah maut jelema zararah kadinya tanpa dititah. Eta ciri. Di kitab Maimuniyah Geus anu nitahan atuh zarah dia ka paharto mah dititahan ge urang embung. Ye, kiaina nu dititahan Kiai Golkar ye, dibere minyak, dibere kecap, dibere duit atau dicokot. Zarahna kan datang ka handap doa, ngonyeng balik. Isukna tahun isuk teu dibere tuh teu zarah nya ge. Teh Kiai boloon deh sarua. Datang ka kuari geus dipersiapkeun pertokoan dan lainnya. Aya nu hayang zarah henteu. Ketika datang ka ditu sekedar hayang nyaho doang. Anu maksud zarah mah henteu, saha anu ngahalangan? Gusti Allah. Apa emang Soeharto jore? Wallahu alam, ieu mah teu nyaritakeun jore jeung bagus ngan nu dicaritakeun bahwa zarah teh ieu nang Allah. Dititahan ge embung mah embung bae, teu daek mah teu daek bae ka jeung kumaha ge. Nah, dakwahkeun. Mantak urang mah sebagai rakyat hayu bae kiai nu deuk dakwah di anu kajen ulah sok haju sompral ngomong segala kafir segala ulah antepkeun bae engke ge kadeuleu manfaatna di akhir. Ge anu henteu dakwah ka gereja ge modern Nur Kholis jadi abangan kos kitu jil. Jadi jaringan Islam liberal dikutuknya na ku di ditu ku mertuana. Lantaran mertuana kiai gede dia lempengkeun teu daek lempeng dilempengkeun teu daek lemu dilempengkeun teu daek sabodokeun. Masya Allah ta'ilah urusanana kadinya mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Numantak Abu Nawas mah nyana mah nyin pertanyaan ai endog jeung kotok heulaan mana. Aduh Abu Nawas sok aya bae. Heulaan endog ai endog mimitina di mana jeung mun kotok. Oh ulhan kotok ai kotok emang di keremana kusaha? Jiheunya, eta mah hiji. Pertanyaan kedua cek Abu Nawas heulaan buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki apa heulaan tangkal? Ye, atuh heulaan siki, ai tangkal mimitina di mana? Oh, heulaan tangkal. Heulaan tangkal aya teh siki da di mana mun ngerti tangkal? Eta sarua tah pertanyaanna heulaan endog apa heulaan kotok? Sarua bae heulaan siki apa heulaan tangkal? Dibulak-balik seuri bae Abu Nawas mah. Bodoh sia. Pertanyaan wali eta kos gitu, eta pertanyaan wali, pertanyaan Abu Nawas. Heulaan endog apa heulaan kotok? Jawabanana harese lamun lain wali deui. Kitu keneh heulaan siki apa heulaan tangkal? Nah iya keur nyaritakeun ayat fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat. Kaula nurunkeun agung nurunkeun cai, kemudian diturunkeun hujan haju jararadi fa akhrajna bihi kula ngajadikeun ku eta cai tina jadi tangkal mingkul lis samarat buah bararuahan buah bertah. Heulaan mana tangkal jeung siki? Heulaan tangkal. Tangkal jadi emang di mana jati siki? Waktu heulaan siki cakeun. Tuh, moal kapanggih lantaran eta mah ka Siti Jenar. Saya Siti Jenar teh apa diundang ku wali sanga anu dititah ngundangna 5 wali. Begitu diundang, "Hei, saya Siti Jenar, segera datang ke Demak." Teu aya Siti Jenar cek nyana nu aya mah Allah. Bapak ahli hakikat. "Hei, Allah datang atuh ka ditu ke Demak." Allah nu aya ge Siti Jenar. Sia cak wali teh, mah aya hese amat. Kakarak dipanggil, Jenar jeung Allah datang.
akarak inilah sosok Jenar dan Allah. Kurang lalu ceritakan riwayat Siti Jenar kurang hayang seri sakapeung ngan mun dibaca kuno bodor empan eta kos karari itunya nama emang rahasia kewalian naon rahasia kewalian mah anang unung-uning nu bener sia ngomong mun teu nyaho ka anang unung-uning moal jadi wali aya hartina anang mah atuh sia mondok heula sakana tuh mondok yang jadi wali disepak sia ku aing camat yang jadi walinyi teman bupati yang jadi wali mantap ketika para penggede datang ke Tasikmalaya ku Abah Anom diasup-asupkeun datang ka Abah Umar ku Abah Umar diasup-asupkeun torekat ahli-ahli torekat sareuri bae sebab eta mah berarti kiai teh nyaho anang unung-uning coba cenah kiai jelaskeun atuh moal dijelaskeun ku aing bab siana teh mah rondok mondok heula moal samak di pondok aing dinya 20 tahun. Oh tuh cenah kaburu payah tuh payah masalah emang sia mah paeheun ieu. Eta hese nah, ieu lah pertanyaan Abu Nawas, wali Abu Nawas mah heulaan siki apa heulaan tangkal. Moal dibejakeun ku aing teh mah. Maksudnya sarua jeung tadi siki jeung tangkal satu kesatuan bahasa wali satu kesatuan jadilah mun jadi siki nu bener jadilah mun jadi tangkal jeung bener lamun tangkal nu bener sikina bener bakal ngabuah nu bener kos kitu endog jeung kotok ulah dijawab hiji-hiji tamanya endognya kotok eta kene lamun jadi endog lah nu bagus ulah calang anu aya di dieu makan caralang kabeh jadi kotok-kotok nu bener eta bahasa wali tambah kos kitu mah sing jadilah mun siki nu bener mun tangkal nu bener maka engke bakal jadi buah nu bener geus murid wali bakal jadi wali minimal mengenal wali kos kitu teh tiba heula ge kumaha guruna sebab ayam murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdul Rahim An-Singkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun ka dinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdul Rahim An-Singkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran-daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow sakitu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai terekeun ka dinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai terekeun ka dinya asubuhna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyana sararujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta teh Syekh Abdul Rauf As-Singkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emang nya ngaji atuh henteu nya ngahadam doang mawakeun cai mawakeun kopi mawakeun naon kitu ngaranna sendal emang nyeseuhkeun kebutuhan-kebutuhanana dalam sekian tahun teu ngaji-ngaji nya mah salat di iluan di tukang doang kunaon tuh diutus ka ditu kembangkeun agama di ditu kula ngembangkeun naon atuh di ditu ngan di Ciduada tuh balik bisa ngaji mantak balik ti dia coba minta ciduh kaki pudoli mun teu bararau jengkol kok mah Haji Pendi mah ulah tamang basa ngising karung sia ya Allah ya Rabbi kaget mamang barang di Ciduan ku Haji Pendi kok igoni dararata ka dieu jeung wali mah araraneh lamun Mama Sobari ngaji ka Ki Holil Bangkalan teu ngaji haju balik bisa ngaji di Ciduhan doang iyalah modelna ieu keur carita kula mun nyaritakeun tentang manaqib rame Syekh Burhanuddin Padang eta ngahadang ka Syekh Abdul Rauf As-Singkili nu kamari ketika rame tsunami kula mah atuh ajib mah ajib bae ieu nu sok dibabaca manaqibna masyaallah dibuktikan ku Gusti Allah hiji nomor kadua masjid nu aya di Aceh
ulah neule masjidna patilasan saha makam nu aya di dinyana aya daftarana kabeh dina manakib wali-wali Allah teu daekeun ka masjid eta di cai sakieu sameter ka masjid kunaon dek balik deui teu daekeun ka dinya aneh. Masyaallah urang lamun nyaritakeun gempa di Padang emang kumaha gempa di Padang teu kamari 3 gunung hiji gunung 2 gunung 3 gunung eta teh akan angin heula sanggeus angin terus oyag sanggeus oyag kan kikituan model gubrag model tamapan ala lajur heula sanggeus ala lajur brek berbas ka handap gunung kan dia kedalamanana 3 kilo ka handap deuk sanu ngagali mait ribuan memang deuk kumaha gitu nu dicaritakeun anehna naon masjid di dinya tengah-tengah kajadian nu dahsyat aman datang ka kuari. Kok bisa aman henteu ka dia pindah masjidna sekitar 700 meter. Mantak atuh mamang ulah ulin ka Citra deui ulin teh Citra Putri kos ka itu marulu nyeuh tukang jagong anting gede. Sekali-sekali ke Padang coba buktikan mana masjid anu pindah ketika kejadian gempa aya masjid plek 700 meter pindah. Maha kawasa Allah. Apa masjidna ieu naon? Deuleu saha baheula nu ngabangun masjidna. Ahli Allah, wali Allah berikut jeung kuburanana pindah ka dinya. Walaupun teu nyahoeun urang dinya di dinya aya kuburan. Pan teu maot wali mah hudang rohna ngobrol jeung wali deui. Oh, kulalah pindah bae jeung masjid-masjid ajak wali. Oh, pindah. Oh, ternyata teh ya. Besi kaburu ka ditu kena gempa lah kula geus di dieu bae ngan ulah beja-beja nya bawa kula pindah. Ngobrol nya kos urang bae kieu coba aya keneh ribuan gara bawa. Waduh, mah wali nanyakeun rokok. Sebentar kula kaget lamun aya hiji wali jarak ka kuburan kos ngobrol ulah kaget. Nya geus susul lah dituturkeun. Nya nyana bae bahasana ge jalain jara bahasa urang kok damang. Oh kumaha itu? Muhun, tas mana emang? Tas ondangan. Manya wali ondangan. Ya tuh kan itu naik organ tunggal burung. Tahu tukang karung, kos gitu mah. Iya keur carita aulia Allah. Batur teu nyahoeun. Ayalah wali nu nyahoeun. Indah tanyakeun coba ke ka urang Padang, masjid mana tah ketika gempa nu pindah jeung kuburan-kuburan ngan teu meunang dicaritakeun. Kuburan nu ditukangkeun mimbar wali Allah. Ketika dek dibangun ku salah seorang wali, ulah cek jana geus teu kudu titah ka ditu bae sebab eta murid termasuk murid Syekh Abdul Rauf Asingkili. Wah, murid Abdul Rauf Asingkili. Ai Abdul Rauf Asingkili urang mana? Urang Timur Tengah. Tetep jana mah habaib. Murid-murid da ajam loba jasa nu berkembang di Sulawesi, di Banjarmasin, di Padang, murid Syekh Abdul Rauf Asingkili. Baca coba ge kurang kitabna. Masya Allah, gitulah mencerita tentang pertorikohan. Jadi lamun ahli torikoh keur nyaritakeun nyana boga sejarah-sejarah. Nah ieu mah keur carita indah masjid kitu Baitur Rahman eta kitu naon Aceh aman. Syekh Abdul Rauf nasugan tersentuh ku cai henteu maha kawasa Allah. Ijang tanda bahwa ahli-ahli Allah teu maot dijagaan ku Syekh Abdul Rauf. Aya anu nyahoeun wali Allah Syekh Abdul Raufna hudang cai ka ditu. Geus saputer eta doang cai. 3 meter ka luhur jajanna mah pan handa di sisi jasa pantai. Sugan ku henteu. Beres tsunami Syekh Abdul Rauf nyahoeun leungit deui. Kitu ge Syekh Burhanuddin dan lain-lain sebagainya. Ulah kaget atuh masjid loba nu aman di Padang. Salah satu masjid waliullah pindah 700 meter. Urang teh tilok dibaca nu kos gararituna dianggap hayalan, maju teh dipuat-puat di koran ge beusi engke kafir tersentuh kan gitu di urang mah aya unsur-unsur bae. Aya unsur-unsur bae nyaritakeun Syekh Abdul Rauf makamna henteu kena ge dibahas lah anul sebab di urang mah henteu murni Islamna. Haju nu ngaberitakeun anak kapan eta teh Kristen mah lo di Kompas Kristen Merdeka Kristen mayoritasna ieu teh Kristen mentak berita-berita nu kos itu diabai-abaikeun ku nyana berita-berita keanehan nu karomah maunah kecuali maonah eta
Naila dawakeun kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Bejakeun ka maha kawasaan Gusti Allah, ulah-ulah ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya, nu tadina geus pernah dihirupan ku ari dihirupan di atuh teh mah babari, sarua jeung mobil tabrakan di bagusan deui atuh ka bengkel, gampang tah kos kitu mah. Ieu bae ge, daerah nu tandus gunung mana, sawah mana, huma mana, sakapeung waktu mah ku Gusti Allah teh dihujanan jaradi urang mun liwat ti Jidah ka Madinah. Baheula mah kapan Mekah Madinah teh lila urang kerencan aya jalan nu kuari maka ditu jalan teh ka aslina zaman baheula eta teh kapan ningali satu waktu mah tandus tatangkalan urang ka Mekah deui 5 tahun kemudian masyaallah kaloba tatangkalan haju nu ngangon sapi nu ngangon onta nu ngangon embe loba lantaran loba tatangkalan ke 5 tahun deui ka Mekah kok tandus tatangkalan engke aya deui nang saha ngajadikeun eta teh ya Allah. Tinggal ke gambaran-gambaran tentang mukmin jeung kafir bakal dicaritakeun selanjutna. Diumpamakeun kana tandusna jeung suburna taneuh wal baladut thayyibu wallahu a'lam.